Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatil laylan likunsin yudra wa ba'dal isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa tarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Anu mulia sesepuh Abah Kiai Haji Alimuddin, tak lupa kepada Kiai Haji Dace, segenap para kiai, para asatidz, para qori, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta jajaran, para panitia katut rengrengan, hadirin hadirat rahimakumullah. Orang doa ku berkah ifangaosan, mugia urang ku Allah dipaparinan panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rizki jeung ibadah, dibere anak icu turunan darah ibadah, dibere ku Allah cinta ke ahli ibadah, serta mudah-mudahan akhir hayat orang husnul khotimah. Amin ya robbal ya robbal. Beres petasana nya entos cukup, mudah-mudahan ieu nu hadir urang kabehan ka sorga. Teu cukup ku amin kudu salatnya. Hadirin rahimakumullah, Rasul memeh barangkat Isra Mi'raj dibelah dadana, dikaluarkeun di jero hate kokotor padahal Rasul manggeus bersih. Ieu mah jeung urang deuk ngahareup ka Allah teh hatena kudu bersih. Deuk salat begitu urang siap deuk salat, lamun hayang dahar heula, ulah keur salat ngahayal nyocol peda. Lamun hayang nginum heula, lamun hayang nanaon laksanakeun heula. Pamajikan sono ka salaki deuk salat waktuna panjang keneh, aing moal ka salat deuk momean lato-lato heula. Lamun sholat, lamun di hati aya gambaran-gambaran selain Allah, maka ibu-ibu, apalah artinya ketika kita takbiratul ihram ngajembrengkeun leungeun Allahu Akbar. Filosofisnya ieu di dieu aya maknaan, ngajembrengkeun ngalepaskeun naon bae perkara salain Gusti. Nubrah ngajembrengkeun ngalepaskeun naon bae perkara selain ti Gusti Allah. Hai pemuda, kalau kau punya kekasih, jangan sampai kekasihmu masuk ke dalam sholat. Diputuskeun ku kabogo, ulah ngalamun, laju sholat teh ngalamun. Tas sholat teh wiridan kalah kabaturan ngomong kieu. Dah, ayeuna dasar cewek mah kos pohon pisang. Ay gitu kunaon? Hanya punya jantung gak punya hati. Teboga pulsa dikirimah, teboga duit dibere, manehna yang jalan-jalan jajana dibere. Tapi kunaon pamere aing dianggap hartian, kenapa dia berpaling ke selain aku? Gara-gara awewe laju di hate keur salat Allah na leungit mata Rasul dibersihan, urang geus salat bersihan heula supaya bener-bener di hate mantep eueuh sasaha angin hunggul Gusti
Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Sayyidana salatullah Mullah ala Taha Lillah salatullah Billah salatullah ala Taha Rasul salatullah salamullah ala Yasin lah ku bulan Rajab nu mulia urang minta barik lana ya Allah kami hayang diberi berkah amin atuh kamu mah ngahenen aja fi Rajab dina Rajab wa Sya'bana terus ka Sya'ban wa baligna hayang datang Ramadan ka Ramadan berkah umur lamun berkah tak umur pakai ibadah harta mun berkah pakai ibadah jabatan mun berkah jabatana pakai ibadah matak urang minta ke Allah hayang ber Assalamualaikum Assalamualaikum apa ini terusin tetiris ibu-ibu nusarolat nukarolat tetiris nini tetiris Nini haram kapanggih gula. Nya aku lagi haram nak sarua bae. Bohong malah gak. Eta mah ambe ulah nundutan mah nya. Geus kolot kapanggih gula anggap bae kapanggih incu. Nu ngarora teteh-teteh kapanggih si Haji Budoli anggap bae kapanggih dulur adik. Neng nu parawan anggap bae kapanggih calon gitu. Emang gak boleh. Kan seorang laki-laki itu diperbolehkan punya istri sampai 4. Setuju bapak-bapak? Setuju? Laki setuju? Ibu setuju? Torek celi aing. Mual setuju sih ieu mah moal. Makana bu nu nekat mah ngomongna kieu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sebab minta izin mah datang ke kiamat sapoe deui moal diizinan. Ari kitu mah nekat atuh ulah gane-gane gaju kanyawan tinggal minta maaf eta nu endah mah. Akur Pak. Ibu akur tuh? Ih oh akurna sia teh mati. Lamun umur berkah ketika Rasul Mi'raj pulang hasilnya salat awas diberi ku Allah berkah awakna sehat berkah, rezekina sehat berkah, insyaallah ibadah moal dilewat. Amin. Mun dilakonan istiqomah ibadah dijalankan ketika ruh keluar ti jasad maka kita ingin diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai arwahul muqaddasah, roh-roh yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi,
masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Amin ya Rabbal. Ayeuna urang karat ngaku doang aing hamba Allah, tapi ku Allah diaku apa henteu cantang tuh Pak. Bener gitu? Atuh heuh. Kula kabawakeun yang ngomong aya nu maturan Haji Bululi nu ngaliwat dirompok urang Citorek resep. Ngomong kieu. Kamari manehna naik motor ka Balaraja. Laju dijaga ku polisi. Pulang teh karompok harengosan ke haji enak mah tadi motor dijaga ku polisi. Oh gitu atuh heuh. Ngan polisina wauheun kana ke haji bager polisina ge dibere duit ambungeun. Terus tah pulang deui kula ka dieu alhamdulillah motorna tah dibawa suratna atuh di ditu. Ditilang urang. Atuh ditilang eta ngaran. Oh tilang begitu tuh heuh. Ya Allah, aya jalema mawa pacul, jalema mawa jalema mawa coba ngomong pacul gitu. Atau pani mah di lembur aya sawah. Lamun di kota mah jalema mawa laptop. Lamun di kota mah mawa laptop. Di kota mah mawa tas. Ieu mah di lembur ya. Jalema mawa pacul ndek nyawa. Ditanya, "Kak, dek ka mana?" "Dek ka sawah aing dek nyawa." "Oh gitu, aing kakak hamba saha?" "Hamba Allah aing." Nah kitu dia kana aing. Muaraheun teh jelema. "Aing kakak hamba Allah." "Hamba Allah." "Aing kunaon hamba Allah ongkoh mau pacul ka sawah, dur gohor teu salat, dur asar teu salat, hamba sawah eta ngaranna." Oh, bener hamba sawah. Sama sawah. Ya Allah. Aya jelema dagang di pasar Rangkas, dagang manehna di kota Rangkas bit eta Rangkas barangkat pagi-pagi kunaon manehna teh ditanya di jalan, "Ai mamang dek ka mana?" "Aing dek ka pasar." "Ai mamang hamba saha?" "Atuh aing hamba Allah." "Aing ge hamba Allah." Ngomong nama hamba Allah dek ka pasar, "Ai kunaon dohor?" "Henteu." "Asar ge henteu." Ngomong nama hamba Allah di pasar, "Horeng mah hamba pasar." Eta hamba aya deui lalaki berangkat moek pulang moek ngabelaan barang soek lah nyileuna ka belah dieu bae di dieu soek malulu lempang moek pulang moek ngabelaan barang. Mun ditanya ku manehna, ditanya ku dulurna, "Ai kakak hamba saha?" "Atuh aing hamba Allah." "Ai kunaon gawe ngabelaan anu soek poho ka ibadah?" "Berarti hamba eta hamba ting bating dan soek boki Masya Allah, panai no soek mah kudu dijahit meureun. Atuh wajar bae ja kami boga jarum. Pokona mang santri teh santri repeh moal paham moal. Urusan mes mewin. Tuh. Geus lamun hayang ku Allah diaku, tidak sekedar urang aku, mana yang Allah instruksikan? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ngan eta teh pan amr, parentah. Al-amru bisyai, amrun biwasailih. Marentah kana hiji perkara, marentah kana kelengkapan perkara tersebut. Allah nitah sholat, di jerona nitah wudu heula. Sabab teu sah sholat mun teu boga
wudu. Lamun urang titah wudu di jerona titah ngaji heula supaya nyaho mana cai mustakmal, mana cai mutlak, mana cai mutanajis. Karena terjadi wudu make cai mustakmal, terjadi make cai mutanajis, kuduna make cai mutlak. Lagi nu kumaha cai mutlak? Moal nyaho lamun teu ngaji, lamun hayang disebut hamba Allah, salatna beneran, ngajina rajinan supaya salatna diilmuan. Tidak sekedar kita mengaku hamba Allah, tapi urang dihaku ku Gusti. Kan kuari jalema aya anu embung ngaji Pak, hayangna zikir be, lain salah zikirna, hayangna talqin bebeat, lain salah talqin, potongan nu mana nu kudu ditalqin jeung nu mana nu meunang ditalqin. Untuk setiap jelema buktina Rasulullah mere ilmu ieu teh teu ka sakabeh sahabat, padahal saha nu bisa ngalihat pangkat tina sahabat. Sahabat teh luhur, tapi ku Rasulullah teu sakabeh sahabat dipalkin, ditalkin, dibeat dengan wirid-wirid tertentu. Teu sakabeh sahabat. Aya jelema nganggap ka majlis taklim, majlis taklim eta mah cangkang. Urang mah cenah eusikna, urang teu perlu kana cangkang. Kabeh ge aya cangkangan, nu cangkangan mah tai doang. Neuk kumaha ngahakekat lamun syariatna teu beres. Betul. Ujug-ujug ke universitas teu nyaho ka bangku SD, laju diterima ku dosen geblek ngaranna. SD heula Pak dosen, baru naik SMP dulu, baru universitas, ulah langsung ngomong hakikat, ai syariat teu diberesan, rukun wudu teu nyaho, batal wudu teu nyaho, maka awas ka masyarakat urang lebur, ulah kabongbroi ku sesuatu anu wah dan wah. Lamun urang teu ngarti ka syariat tapi ngomong dengan hakikat, eta berarti nafsu. Dek naon hartina kikituanan atilatun. Syariat lu penting. Ayeuna ngomong hakikat tanpa syariat atilatun nol. Naon. Ayo. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ngaji bu. Tuh salaki kena ngaji. Anak kena ngaji anak. Masya Allah, warita ibu nungaran ngaji ya di masjid, di musola, seakan-akan aktivitas aki-aki budak ngararot kedek ngaraji. Laju nu kolot aya di nu teu ngaji aya. Nu ngaran teu ngaji. Kurang dia teu ngaji. Eta mah ngaji bapak-bapak. Laju bapak-bapak teu ngaji, kurang pa teu ngaji. Aing mun ngara keneh ngaji, pugu cangkeng dia mah. Jadi nu ngara teu ngaji ngomong eta mah ngaji bapak-bapak. Bapak-bapak teu ngaji ngomong aing mah geus kolot. Laju nu ngaji eta bae genepan jeung tihang teh dua. Ndo sok ngaji bakal salamet, amin. Ya Rabbal Jat Allah, oh hambaku di pesantren sare di kobong genepan opatan 7-an laju dahar sayana santri aya sambel paling dicocol make sangu saya nih. Laju atuh aya lauk dibaturan ku sangu jeung sambal saya nih di situ. Aya lauk, aya sambal, aya sangu, laju diberen sayur bae samangkok mah saya nih eta mah. Komplit. Laju atuh lalak bae beuteung bangsa 2 papan mah saya nih nya. Laju aya kotok tewak bae belum saya nih eta. Minum tuh teh botol sosro saya nabe santri kan santri kuari mah aya nu hayang daharna ayam teriyaki. Waduh eta neng ayam teriyaki teh ayam teu boga dedengean makana diteriyaki bang manehna laju geus beunang ditewak tadi teriyaki teh laju ngamuk kana digeprek ka ayam makana aya ayam geprek. Bo santri kuari mah minumna coca-cola, daharna ngamilna roti cocolate. Ya Allah, pesen balangna kalazada, mesenan paket bae, paketna datang manehna kiai mayaran bae.
Eta nu kos kitu santri slebeo. Tuh. Apakah dulu orang-orang yang hebat tidak peri-peri lempang ti lembur ieu ka lembur anu deuk nyiar ilmu. Nah, kuari ge santri ngaji Quran sapan beres didoakeun ku guruna piwarang nyari pengalaman yang lebih. Itu adalah napak jelas perjalanan para aulia, para ulama baheula. Ibu-ibu, ingat anak teh wauhkeun ka Allah lewat syariat. Boleh kita dikenalkan dengan pendidikan umum, boleh anak kita mengetahui hal-hal umum, tapi ka Allah kan make fikih, lain make arkeologi, lain make fisika, lain make kimia. Ka Allah kan make Quran, maca Fatihahna keun Arabe, lain grammar bahasa Inggris. Boleh pelajari ilmu maka begitu Allah sumberna ti Quran, tapi ingat aya paranti-paranti. Nah, lamun ekonomi jeung utang hitung serta ilmu-ilmu pasti eta jeung paranti urusan dunia, tapi pikir jeung ka akhirat, ilmu tauhid jeung ka akhirat, tasawuf jeung ka akhirat. Maka lamun anak urang teh nyaho karukun wudu karena sekolah di akhirat urang bakal dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah. Mondok dong. Mondok dong. Ngirahan tentu jadi santri nih. Enak nggak nih? Iya. Jadi santri, kau mau mang santri, wih, masya Allah. Di gobong eta casa nambalaya. Wih, alabatan warnet. Atuh santri handphone kos pegawai we. Nu bisa moto tibalik. Kamera banget ya, banget aja diharap. Begitu dipencet, ipan banget aing ya. Eta kamera depan ngaran orangnya. Paranti ibu-ibu lamun ngaca teh ya. Kan nu kieu mah ya awewe. Ka pangajian ge pensil halis mah jeung lipen mawa bae di tas. Ya bisi kahujanan halisna pegat kos kira pocan. Ya Allah. Jadi santri di gobong geus puguh ibadi cak Allah hambaku karena kerniar ilmu Allah. Nu ngaji mingguan ge ibadi cak Allah hambaku karena manehna kerniar ilmu Allah. Ngabeberes ibadah ka Allah. Maka lamun hayang di aku hamba Allah salat na ulah ditinggal komo 5 waktu tambah deui lalaki mah salat Jumat ulah ninggalkeun salat Jumat. Bapak-bapak sing ade Pak aya jalema nu tilok Jumat naudzubillahi min. Ibu-ibu lamun salaki can Jumat toelan kapan ieu poe Jumat da ka wajib Jumat neng mapan awewe teu wajib Jumat. Apa perlu diantar ku neng ka masjid? Henteu. Atuh geura atuh Jumat neng mah sedih amat boga salaki teh salat Jumat. Sedih ya. Salah kita Jumat kongkorong teu boga. Nah hubungannya Jumat jeung kongkorong. Neng mah sedih. Kagak mah salat 5 waktu gila lawara. Jumat henteu, ngaji tilok, puasa tilok. Nang bedana jeung bobongkong. Berarti selama ieu neng ditumpahkan ku bobongkong. Eta anak kurang berarti bobongkong kabeh. Bejaan gak salah ke Jumat. Ulah dilewat ke Jumat. Jumat sen. Lamun hayang disebut hamba Allah, ya malam Jumat amalan umat Rasul maca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin ودوائها وعافية بالأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
sadayana Allahumma shalli ala Nubran Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sholawat tibil kulub anu ngaran nasaha Syekh Dardir di mana makamna di Mesir anu ngaran kitab Dardir eta sholawatna baca heuy baca dong neng heuy jangan karena seorang laki-laki lalu engkau lupa kepada Nabi kadangnya eta pemuda ayah di hati seorang wanita terbayang seluruhnya matanya, bibirnya, hidungnya, aduh jalannya, tapi kenapa bayangan Rasul tidak pernah hadir dalam hati kita? Coba lamun diputus ku kabogo wah nalangsa tapi leuwih nalangsa lamun teu aya nyambung jeung Kanjeng Rasul lamun diputus ku kabogo bejakeun bae walaupun kita putus jangan kau menyebut aku mantan sebutlah aku alumni sebab suatu saat kita bisa reuni gitu. Lamun diputuskan ku Kanjeng Nabi tak aya cahaya Kanjeng Nabi sedih ya malam Jumat maca sholawat nu mana sholawatna nu mana we urang nang ijazah ti guru aya nu sholawat Ibrahimiyah boleh sholawat Munjiat boleh sholawat Fatih boleh sholawat Jibril boleh leuk maca sholawatna wudu terus isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ulah bismillah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima maca shalawat beres maca shalawat ngadoa doana Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ab'athul maqamam mahmudan alladhi yaghbituhu fil awwaluna wal akhirun birahmatika ya arhamar malam iya baca bo huy kosong tas sholawat yasin laju kan itu napan berjanji marhaba kan di pesantren hungkul ayeuna teh aktivitas gitu padahal aya pesantren teh paneger bumi jauran mah ayeuna mau Jumat ge parohoan ka yasin poho handphone bae diuk jeung anak opatan kontes bener tak? Padahal ayat surat anu penting ieu mun dibaca atawa poe Jumat kurang dibaca eta nu macana awakna bakal dikulilingan ku cahaya laju cahaya eta ngajagaan ka manehna jeung cahaya eta bakal nembus ti awakna ka Baitullah surat naon nu dibaca surat Kahfi surat naon osok santri geus teu kudu ditanya pasti osok ayo urang mah urang lembur ya loba tilokna sholawat tilok maca yasin maca kahfi laju nu osok naon nya maca naon TikTok mana TikTok anakna FF bapana judi slot laju akina ngahotspot jaringan Allah mah ditutup yasin teu dibaca sholawat teu dibaca atuh katutup jaringan Allah tapi jaringan internet caang di imahna buktina Quran mah teu boga ai wifi dipasang
duh cenah ieu mah anak teu masantren teu kabiayaan. Bohong. Pan cenah bohong, ai eta manehna nyekel handphone 4 juta 5 juta ngomongna anak masantren teu kabiayaan. Ja pasantren mah nu salap mah tilu aya bayar ieu jeung itu. Betul. Tak sok ngabohongan awak sokangan. Baca surat Kaf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Dibaca sampai akhir surat Kahfi ahada. Hei, cahaya Allah datang ka awak urang tina Quran nu dibaca, cahaya eta bakal nambus ka Baitullah. Tah Quran dibaca, Yasin dibaca, Kahfi dibaca, sholawat dibaca, sholat dijalankan, ngaji nak kumaha dilakonan. Cak Allah, padkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Lamun geus di aku hambaku Allah, hayang naon pasti dibere ku Allah. Ngan lamun geus dibere ku Allah gelar hambaku geus moal hayang nanaon, sabab nanaon selain Allah semu hayang ge ka Allah, mata hirupna tenang. Alhamdulillah. Bu, assalamualaikum. Boga hutang teu ka Bang Emok. Geus lah cenah ka Haji Budoli ulah ngomong-ngomong Bang Emok. Kuarikan ke bisa dibendung ya Bu. Aturan sholat ngeunahun geus kolot, ngahutang duit ka Bang Emok teu ngeunahun jadi sholat. Aing geus pinjem duit 100.000 dipulangkeun 120, riba ta lain? Jawab, riba ta lain? Haram tanta? Mejeungna sholat leuleus bae ge sakali sholat ngalayang bae ge pikiran atuh duit haram ieu nu didahar. Betul? Mejeungna anakna buandel bae kakolot ngalawan bae. Weh, ieu budak ku bandel-bandel teh kakolot. Atuh ti leuletik ti haji. Susuna menang duitna di bank keliling, anak-anak ngenyotan riba. Henteu cenah susu gula mah atuh sarua bae. Jadi ibu lagi ngadahar duit nang bank keliling didahar jadi cai susu. Atuh cai susu riba sarua bae walaupun keluar dina pentil ibu. Kunaon sering ngomong pentil? Asa wauh cenah ka haji. Aing ngaran mah atuh wauh kabeh ngan aya bentuk beda-beda. Buleun. Kula mah teu ngomong nyapa eta nu ngomong ngebogaan eta. Lain nu lonjong segala jalan. Apa ya anu opal segala. Eta mah ieu meureun bubuahan. Bu, nu aya keneh hutang geura bayaran, ulah nginjem deui nya, ambeh hate tenang fokus ibadah ka Gusti Allah. Maka pajaro alhamdulillah aya pajaro alhamdulillah.
sugan ku jabatan anu ku Allah diamanahkeun menjadikan Pajaro dicintai Allah, disebut hamba Allah dengan membuat undang-undang perdesa, dibikin perdes. Kami selaku kepala desa dan perangkat desa mengharamkan dan melarang praktek-praktek riba, bank emok, bank keliling tidak boleh masuk ke desa kami. Lagi cak palura teh lamun rakyatna butuh duit kemana? Atuh injeman ku Jaro. Sabab ieu riba geus ka mana-mana, lamun teu dibejakeun hukumna bisi pajar halal, lamun dibejakeun beresiko kan ngabejakeun. Resiko sudah biasa. Agama menyampaikan ad-din fi akhir zaman kal jamaroh. Agama di akhir zaman kos ruhak. Naon ruhak agama kos bara api ditenden tabara api pareum diantep lamun dicekel melem mun diantepkeun di bank keliling jeung bank emok bisi dianggap halal maka bejakeun bank emok riba bejakeun bank keliling riba tapi lamun dibejakeun kanu ngabejakeunna beresiko dimusuhan biasa-biasa saja dimusuhan ku jelema no problem asal ulah dimusuhan ku Gusti Ibu Waalaikum eta mah Yahudi ieu nu boga bank emok mah urang mah umat Islam ulah nurutan Yahudi nu boga duit loba bisi tatangga nginjem duit ulah kudu dibayarna leuwih borok ulah atuh bisi aya tatangga kieu teh naon ulah nginjem duit kunaon kitu ulah dek berobat di awak laleuleuh teu kuat nangtung acan tadi ge keur ngising suku nilep laju ieu kunaon meureun nyebutkeun ngasal tas dahar kelas penting bedeulan para roek lamun keur haes kula teu kuat lempang-lempang acan atuh kumaha we nek nginjem ambil beres ieu mah nginjem duit teh ka teteh 1 juta tah di zaman 1 juta tah ya tapi pulangkeun ku sia 1.500.000 tah haram tah 500 tah dan cina 200 haram 100 lebihna haram 50.000 haram 20.000 haram 10.000 haram 5.000 haram 2.000 perak teh haram 1.000 perak lamun eta disyaratkeun kudu nginjeman haram riba hukum beda masalah mun kieu teh naon minjem duit si teh jeung naon minjem duit dek meuli beas meuli beas tuh beas aya tuh di imah tuh geus bawa teh kudu minjem duit ka dieu beasna geus dicekel lain mah cenah beas mah nuhun duit mah dek nginjem bebek ka teh sia mah pinter lah teh sapira kula beas meunang minjem meunang eta kahayang gula teh tah ya duitnya ini nuk dipake ke bulan Maret aing rek ngawinkeun pan ngawinkeun dulu geus gampang bulan Maret mah aya pokona akhir Februari ge kula meunang duit insyaallah di bank emok barang Februari akhir bener manehna mayar ieu nu nginjem teu nyaratkeun kudu bayar leuwih Februari akhir cak manehna teh ya kula mayar hutang inya kula boga milik teh alhamdulillah ieu rupana jelema ieu meunang gusuran nyahok ka gusur ku mobil taneuh manehna ieu teh tah kula mayar hutang ka teteh tah 1 juta nya nuhun ditulungan ku teteh laju kula hayang merek ka teteh ieu menang di kula tah 10 juta eta mah halal bari jeung moal aya ya Allah mudah-mudahan urang dibere rezeki anu halal rezeki anu halal di daharna bakal jadi kekuatan pikeun ibadah insya karena kadahalan halal manyen sehat karohani alhamdulillah lamun jelema rohanina sehat datang ibadah bakal terpanggil aya azan masjid naon ngaranna ge Masjid Nurul Karim aya azan di Nurul Karim
Kadangnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantaran sehat rohanina, alhamdulillah. Neng, gugah. Enak asar, alhamdulillah. Sehat rohanina. Barang rohanina gering mah ngadeng azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cikeneh johor geus asar di bae. Saha boe teh nu adam. Eta rohanina gering. Nu sehat rohanina kadaharana meureun halal, laju manehna ge jabung jeung jalma nu saroleh, laju sok ngaji ka majelis taklim, pinuh awakna ku nurun ilahiyun cahaya ilahi, langsung neng yuk salat asar. Mohon amanah ke masjid berjamaah nyaa. Begitu salakina keluar ti rompokna, brek, hujan gede. Hujan teu bisa dipayungan. Wah, neng ieu mah mun ka masjid cipruk. Uzur berjamaah ieu mah ka masjid neng. Urang berjamaah di rompok bae neng. Mohon qomat neng. Pamajikan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urang Karawang pamajikan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qarqamatis shalah, qarqamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Eta salakina ngangkat leungeun bari nempokeun wajah pamajikan bari ngadoa cak salakina. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Salat tenang jiwana, tentrem batina, nyaman hirupna, wajahnya bersinar. Sabab manehna teh hadirin dipinuhan hatena ku Allah lewat sakinah, ketenangan batin nu ku Allah bakal diturunkeun ala qalbil mukmin ka hate jalma mukmin anu si mukmina hatena nyambung jeung Gusti. Nah, lamun geus disebut ibadi kayak kadituna wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Di dunia keneh can ka akhirat, can ka surga anu hakiki geus dibere tenang hirupna, nyaman kaayana bagai di surga sabab Allah nu mere tenangna. Deuleu kiai itu ibu bobo euy aya sendalna Mbah, aya sendal paling satu kali. Aya kiai rumah tangga 5 tahun, anaknya 9. 5 tahun selatan. Hah? Oh, menang mawat di 5. Atuh 22, satahun 22 kembar. Laju eta teu watir, teu sedih, senang we je biasa. Sugan sieun boga anak loba sieun teh kaparabat henteu, sabab boga keyakinan ka Gusti. Anaknya 9. Laju nu hiji keur nyusun nu letik. Cek pamajikan ka salehkeun ka. Ayeuna neng asana reuneuh deui ka ieu. Cara kita ngangiran pon kamari. Atuh ka aja neng cek salakina. Kunaon gitu? Teu kuna naon sih ngan bobogaan pareurih. Bobokna ge marurag ieu kan. Tadi di jalanan numpuk pajar ke komisi ucing gitu. Salakina kajen lah murage atuh botak ka. Atuh botak ke kajen jeung kakak ke botak ieu. Jadi nu neng botak nu kakak botak karena sambo sama-sama botak. Penjara sambung. Aduh, tenang tuh. Lanjut nyaba kami tuh anak 9 atuh. Nu gede tira mana gede itu tira. Naik angkot ke apa yang menyusul eta anak mah hadirin naik motor Supra Piit jongna talian make karet knalpotna dicangkolkeun make kawat selahna diselah teu malik deui sakali balik deui kengkeongan geuneup tapi tenang bae teh jelema
Ya Allah, anaknya diharap 2 dina kilometer teh kieu we anakna. Dalam naik motor lobaan laju di kilometer kieu anak kiai itu mah. Iya kiai ini mah naik pacero. Aduh diharap 2 kieu. Kopi anu mancing setiap hari. Aduh. Nu hiji di ais kan pemajikanna di kiri. Nu hiji di kiri sabaraha 4. Di tengah 4 sabaraha 6. Laju nu 2 ngagaret di sepion kiri kanan gua. Senang datang ke lampu merah wah karangkas polisi ki mengpen bung nempok cak polisi artian tapi aya oge polisi nu iseng ngajalankan tugas berenya ditanya ke polisi prit derenkeun selamat siang pak siang pak polisi. Bapak mau kemana? Saya mau ke rumah Mitoha. Kenapa bapak nggak pakai helm? Kalau saya pakai helm anak saya hulunya mantok nanti. Waduh. STNK mana STNK? Dibikin. Ini STNK-nya mati. Yang penting sayanya hirup pak. Ini motor platnya nyengkleh lagi. Waduh. Ini pak bapak kena pasal berlapis. Banyak pasal mati motornya nggak pakai helm kemudian muatannya lebih dari kapasitas ini dendanya mahal 400.000 waduh saya nggak punya uang anak saya ambil 1 lah pak akhirnya cek polisi lewat tenang baik naik motor nyantai Suprapi gedeng-gedeng beletuk kenal pot nanti nembak kasut pengen ngebul lompat mundur motor cak anak apa mundur kieu ceng motor mahal mah cak motor mundur lain maju laju ngagejlug cak anak apa jejak salakina ka pamajikan neng teu kuna naon henteu ka ngan calana nyepet sabelah tenangan dirupna nya senyum bahagia laju nu digigireun motor aya mobil sedannya bagusnya mahal supirna kasep pamajikanna geulis keur suring cangkerem suring karawat di jero parasya kuduna mah nu senang mah ieu nu naik mobil tapi kunaon tibalik nu naik motor nu sederhana anu senang sabab nu sederhana ieu dohirna manehna sederhana batina kaya raya sabab sakinah ditenden ku Allah ka hatena kulantaran sapoe-sapoe gawena ibadah ka Gusti. Ieu mobil bagus tapi kosong tina cahaya Allah, kosong tina ibadah, teu diturunkeun sakinah. Mobil tinggal mobil, mewah tinggal mewah, sugih tinggal sugih, moal boga ketenangan sehingga wadkhuli fi ibadi diraih kudu tukang ibadah wadkhuli jannati akan diraih nanti di alam hakiki surgawi di dunia kene geus kahambuan kahawaan hawa surga tenang hirupna teu gajah teu gaji teu tenda henteu jabatan henteu mewah teu kaayaan kos batur tapi dibere ku Gusti Allah kasenangan lantaran manehna ngabdi ka Gusti. Mudah-mudahan orang kabehan darek sarolat darek nyaraji anak-anak darek masantren yang mudah-mudahan acara wengian ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sakitu nu kabeh hatur kurang leuwina nyuwun hapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.